Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna? Kelas 3 Ibnu Hayyan dinten ayeuna. Alhamdulillah sae. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sadayana daramang sareng sing sumanget diajar di bumina. Dinten ayeuna tawadanget ayeuna urang diajar bahasa Sunda nyaeta ngeunaan gotong royong. Tah ieu aya di pangajaran opat atawa bab opat. Cobi ibu bade naros aya nu apal teu naon ari hartina gotong royong? Tah gotong royong teh nyaeta migawe pagawean babarengan. Urang kudu hirup sauyunan, silih belaan, jeung tara aing-aingan. Eta mangrupakeun perilaku hade nu kudu dilaksanakeun. Jadi, gotong royong itu adalah kita melakukan sesuatu dengan bersama-sama ya. Nah, kita itu harus hirup sauyunan. Jadi, hidupnya itu rukun ya. Dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun. Kemudian, ieu salajengna nyaeta contoh-contoh perilaku gotong royong. Aya gotong royong di rumahnya atau di bumi, gotong royong di tatangginya, di lingkungan sekitar gitu ya. Ieu salajengna aya gotong royong di sakola. Di bumi ngabantosan ibu rama misalkan ya. Ibu bapak dibantosan misalkan masak di dapurnya, maresihkeun bumi gitu buruan. Tah ieu nuju maresihkeun buruan sareng nyebor tanaman atawa kekembangan. Teras di dieu aya gotong royong marasihan solokan anu aya di lingkungan sekitarnya eta nu aya di tatanggi. Misalkan tadi payunan aya solokan, urang ngiringan baberesihnya ngabersihkan solokan gotong royong supados teras beresna nya beresna teh henteu lami gitu. Teras ieu oge aya gotong royong di kelas. Tah ieu gotong royong di kelas maresihkeun kelas. Teras tah ieu aya pancennya prak bacakeun ku hidep paguneman atawa percakapan. Nah, paguneman nyaeta judulna ngapalkeun babarengan anu aya di kaca 40 atawa di halaman 40. Mangga dibaca masing-masing ya ku hidep dibaca teras dipahami nya naon eta paguneman anu judulna ngapalkeun babarengan. Tah eta paguneman teh nyontokeun gotong royong teu. Teras saentos anjeun macakeun eta paguneman, di dieu aya deui tugasna teh nyaeta eusian pertanyaan di kaca atau di halaman 43. Tah aya 8 pertanyaan di dieu. Urang sasarengan di dieu ngeusian ieu pertanyaan-pertanyaan anu aya di kaca 43. Nu kahiji saurna teh. Saha anu nyangka ngapalkeun bareng moal tulus teh? Tah tadi ku anjeun tos dibaca saha cenah anu tadi yang menyangka bahwa tidak jadi gitu ya ngapalkeun babarengan. Jadi menghafal bersama-sama ngapalkeun babarengan teh. Nya eta saha? Zaki nya. Jadi nu kahiji jawabanna teh Zaki. Teras nu kadua tadina ngapalkeun bareng teh rek di imah saha? Tah di imah Rahmi nya. Teras tapi naon sababna make teu tulus di dinya? Ya, kenapa alasannya tidak jadi di rumah Rahmi? Kusabab keur loba semah. Semah teh nyaeta
naon cik tamu, jadi nuju seueur tamu gitu ya. Teras nu kaopat, ari Bibi Winarsih teh saha jeung di mana matuhna. Nah, Bibi Winarsih teh nyaeta bibina Rahmi, bumina di Kuningan. Matuh teh berarti tinggalnya di mana, ya. Nu kalima, mawa oleh-oleh naon datangna. Datang saha eta Bibi Winarsih. Nyaeta urang Kuningan mah khasna teh mameuna teh nyaeta peuyeum ketan jeung kiripik. Kiripikna teh kiripik gadung nya. Nu kagenep rek ngabahas naon eta budak anu opatan teh. Nah, ieu ngabahas naon cenah nya kerja kelompok atau gotong royong pangajaran bahasa Sunda atau bahasa Sunda. Tah, teras anu katujuh ari isukna maranehna di sakola rek dites naon? Isukana teh nek dites susuratan Al-Qur'an. Tah, nu kadalapan geus apaleun surat naon wae Veronica teh? Nu kadalapan nyaeta surat Al-Humazah jeung Al-Kafirun. Tah ieu jawaban kanggo pertanyaan di kaca 43. Mangga ku aranjeun serat deui. Tong hilap dibaca pagunemanana. Minggon payun aya praktek. Nah, macakeun paguneman. Tah ayeuna mah mangga araranjeun maca heula latihan paguneman eta. Tamu sakitu wae tu ibunya dinten ayeuna ngabahas pangajaran opat nyaeta ngeunaan gotong royong. Sing sumanget sadayana diajar. Ti ibu mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.